Berabi bini nyanyi Bisa deh Bibi. Ih, kok artis bahala make kieu oge? Lain can jadi. Nah, kerep yaknya itu. Heeh, can jadi, Brad. Nah, kolot sorangan kita ra ditutah-titah anjir di memen-memen. Anak kesayangan, oi ku batur. Ripuh ujian, randa ampihan. Ngagantiannya, Brad. Ari katempuhan mah, Brad. Gantian naon ai maneh? Hei dulur-dulur kamonesan, kadaria urang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisitana cek batur jelema edam. Ah, berabi bini nyanyi Bisa deh Bibi. Ih, kok artis bahala make kieu oge? Artis naon eta artis biduan? Nya anu sok dina Agustusan. Dinu hajat kan bibi eta bahala artis mah. Aslina Bi? Asli, katelah we goyang bibi bahala, goyang cacing kremi geuning alus. Karek ngadenge ya goyang cacing kremi ieu. Aya wae. Eta kumaha eta goyang cacing kremi kumaha? Nya terus we digoyang terus nepi ka utah. Anjing. Aya wae. Lain ya. Bibi eta lamun eukeur di panggung. Sok aya nu nyawer teh. Nya aya atuh tapi baheula paling oge ku beas atau oge kalapa, suluh, hayam jeung entog. Edan. Di pohara gitu nya euy. Nyawer teh Sok doa. henteu ku duitnya. Henteu. Oh. Ada balik punya angka ribu enggak bibi mah sok. Manggul karung ya. Oh. Jadi dia eta ngajinjing hayam. Tadi dia teh kalapa bayangkeun. Ai entogna eta. Dibikin ka tukang kendang abis si teu ngablek ku geuning kendangna. Oh. Oh. Tunggu naon deui nya. Heeh. Allah blak tukan mah heuh. Karek apal ya Bibi aing biduan ieu anjing. Hah, bisa wae ya entok munur ya. Mak. Wah, Kakak mau santai aya nu rek endorse. An ieu teh gabelag kira-kira jelema nu rek endorse. Ting bogaeun sirah ting teu. Jadi jelema nu rek endorse teh ieu teh produkna teh bedak bayi. Pan teh gabelag kira-kira. budak bayi. Heeh. Cokot, Brad, lebar, kesempatan emas. Aduh, aing resep euy. Cokot kumaha didinya sok lieur aing boga orok di mana atuh? Tetangga ge eueuh nu bogaeun orok anjir rek saha nu ngiklankeun saha bintangna didinya sok lieur anjir. Nah, sabintangna. Ari ieu teh atuh. Nah, teu jauh-jauh tah urang seteu. Ning. Kacau anjing. Ye, dengikeun heula. Urang mah nya buuk can jadi, Brad. Untuk can jadi KB. Nah, kudu riweuh nya mah. Eta mah untuk murung kabeak setelah can jadi. Ya, sirah eta oge botak kulantaran anjir tereh beak. Lain can jadi. Nah, kerep yaknya itu. Heeh, can jadi, Brad. Nah, ini mah Arek beak, lain can jadi nu kieu mah nyalurnya. Arek beak. please, Brad, please, Brad. Cokot, Brad, lebar euy lah, mesti urang lah. Urang teh boga duit, Brad euy. Heeh. Anger anjir aing geus maksa ya. Tapi omat kieu ya. Lamun engke arek dicokot gambar ajang iklan eta. Lahan heula ya kulit. Ya ku aing rek diistrika. Mejiga anjir kulit bayi limit. Piraku anjir nya bayi karijut kieu atuh. Parupa we anjir ieu nu rek endorse. Isuk cuma ngusip, Brad lah. Halus cuaca ya. Anu maneh gawe meureun. Nyata Brad kosim geus kaluar euy. Anjir. Nah, aya si Kosim. Pan kagarege kamari ieu teh. Abus gadag teh geus bijil deui wae maneh. Pugu kosim teu nyaman gawe di dinya teh Brad euy. Teu nyaman kunaon? Manya geura kosimnya ditutah-titah kudu nungan ieu ini itu kaditu kadieu geura bersok rada nyentak teu narima kosim mah Brad. Kosim pan diimah ge ku kolot sorangan kita ra ditutah-titah anjir di memen-memen.
anak kesayangan oi ku batur. Anjing. Ya, sia teh montong gadag atuh sia teh. Ai moal dititah-titah mah muntong boga dunungan. Maneh berdikari atuh anjir menciptakan lapangan kerja aja guys ya. Cilepeung aing kosim ya. Yang gadag teh moal dititah-titah aja ngomongin. Ternyata berat kosim ngalain teh hayang usaha sorangan teh tapi ayeuna teh cenanya kosim ngadenge cek bebah tadi ngadongeng keur hararese ayeuna teh usaha teh berat bayangkeun ku didinya ayeuna teh cenanya cek bebah teh tukang bubur ge dilarang keras berat tukang samak ayeuna gulung tikar cenah tukang kolor we berat ayeuna mah morosot Capak anjing sarwana aya jeung bebah mah teh. Sia nanya jeung ka bebah sagala atuh. Heeh anjing tukang cangcut oge aya nama anjir melorot. Parah juga sih. Aya wae ieu ieu. Siluman tarantula. Loba leuneunan. Asa tisuk-suk tidungdung aing mah euy. naon di berat Heeh, mau ujian hirup. Ini asa capek. Mun keur kieu teh aing sok hayang pindah anjir di Indonesia. pindah ka mana Pindah-pindah ka Cihampelas atuh. Benerkeun atuh Saremo. Benerkeun pan salah. Aing teh salah dia teh. emang Cihampelas di mana gitu Astagfirullahaladzim. Kita kompak Saremo ieu. Ya, Cihampelas masih kena Indonesia panci. oh Masih kena Jawa Barat sih teh. yo berat ini sabar lamun aya ujian teh kan aya paribasa nih ripuh ujian randa ampihan Naon sih teh jol kanarana ieu mah nih. Ya, ripuh ujian bagja titipan paribasana kitu Saremo. Parah aing Saremo ieu. Hah bisa wae ieu ya anjir noga karange ya. Parah anjing. Brad aceng mah hanjakal ka Cida Brad keur kolot araya keneh geuning Brad Kumaha gitu? ngalawan bae ka kolot Brad Karasana mah ayeuna nya. puguhnya Brad Ya, ceng. Para paribasa kolot. Nafsu nu mata kaduhung, badan nu katempuhan. Jadi didinya asalila keur aya kolot ngajurung nafsu. Dah hirup mah teu bisa ngan saukur ngajurung ku nafsu hungkul. Ya. Karasana pan ayeuna. atuh aceng kudu ngagantiannya Brad ari katempuhan mah Brad Gantian naon ai maneh? Ya. Maksudna katempuhan teh ayeuna karasa ku tulang beheung si laing. Karasa ku tulang beheung si laing kalakuan ngagugulu nafsu. Henteu kudu heueuh lamun misalkan ayeuna arek ngagantian oge meureunnan hirup jadi kudu bener. Maksudna arti teh? Anjir, ya hanya kalma tarati heula si teh saroceng. aya Brad Naon? anu teh heula ge Naon? sok nungtun domba jalu Brad hek ditubruk aceng hanjakal eta teu pandeuri Brad Banget. Hese aing ngobrol jeung saroceng ieu. Ah bisa wae ieu ya boxer toke ieu anjir. Mau kumaha caranya ami Bang Emok teu unggal poe nagih we ka imah? Gampang atuh Bi. Kumaha? Yo. Amun Bang Emok datang ke imah, bibi api-api pasea jeung si Amang. Dibanting-bantingkeun eta bangsa piring, gelas, termos, TV, mesin cuci, kulkas. Banting-bantingkeun we Bi. Dijamin moal daekeun asup ka imah sia Bi. Oh, Atuh monya tekor bibi kan bibi hutana ke Bang Emok 1 juta. Eta parabotan bibi leuwih ti 1 juta, meureun 5 juta mah aya. Kumaha dari maneh? gampang Bi. Tinggal nganjuk deui ka Bang Emok. Oh, tapi dah heueuh nya mo ke meuli deui nya.
Heueuh atuh.